Para mitra sadaya urang teraskeun hanca dongeng judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Dikaraos ena nicak bagian ke-28. Sabada para mitra namakeun bagian ke-28. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official biasa dianggo hiburan pangbeberangan. Janten dina ieu dongeng para mitra seueur angin nya. Seueur angin tapi gelebugna angin rawa onom. Mangga atuh ka wargi-wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Oge salajengna mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberangan. Para wargi sadaya masih kene seueur dongeng Mang Jaya nu teu acan kaangkat. Wah seueur kene para mitra nuju di korek. Nuju di korean. Mangga atuh ayeuna carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana urang lajekeun. Atur nuhun nu paresna subscribe sareng loncengna. Nu parantos ieu we like-na sering komentar sareng sering ngabagikeun mangga nyangakeun bae. Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-28. Wilujeng dadang. Para mitra pamirsa wilujeng tepangdang serang acara matuh Mang Jaya bade ngahanca acara matuh dina dongeng ieu anya eta para mitra sadaya dina dongeng enteng para wargi sadaya anu mana Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana dina carios anu judulna Gelebugna Angin ti Rawa Onom dina bagian ke-28. Mangga urang teraskeun ieu dongengna para mitra sabada bendara wadana teu tiasa diangken terasna. Atanapi teu tiasa para mitra sadaya ditahan-tahan supados cenah ngarereb wae atanapi ngaso wae di eta kampung. Nya para mitra tungtungna Ki Windupati harita marentahkeun minangka namah cenah para mitra ka warga eta kampung sangkan para wargi sadaya ngabantu ka juragan bendara wadana saparakanca sareng reng-renganana dijajabkeun nepi ka saperti tadi waktu dipapageun teh aya kuhaneueul namung sawios ari leres kitu mah tirta Ki Samaji jeung Ki Banen jika tu jajabkeun deui para pangagung ye. Nya jika tadi we sing anyog deui karancahnya nganterkeun ananya. Sing anyog nepi ka waktu dipapageun teh kade bisi poho jimpo nya tingkem dongdang deui nya kade ye. Pokona mah dongdang pamulang bisi poho henteu ka bawah. Ki Windupati marentahkeun ka bawahanana harita Hari bendara wadana para mitra barang ngadangu anjeuna cenah rek dijajabkeun nepi ka rancah nepi ka waktu tadi disamper disamper waktu rek indit nyaeta ka eta patempatan pan disamper teh di pendopo cenah kitu juragan bendara wadana ngaraos isin oge lingsem oge cenah para mitra lamun kudu jajabkeun nepi ka tempatna. Numawi juragan bendara wadana cumarios. Atukeun bae, teu kudu dianteur-anteur. Da jiga nama ayeuna mah kaula teh geus apal? Apa jalana babakuna mah? Pokona mah keun we ayeuna mah teu kudu dianteur-anteur. Da kaula ge geus apal jeung Windu. Juragan bendara wadana nolak pangasih nu boga imah. Harita ge para mitra sadaya sakali deui Ki Windupati nawarkeun sangkan cenah dianteur bae bilih aya naon-naon eka dianteurkeun dugi ka cenah ka kawadanaan rancah dugi ka pendopo tetep para wargi sadaya juragan bendara wadana nolak harita teh kana eta rencana nu boga imah teh. Atuh geus kitu mah Ki Windupati cumarios deui. Sumuhun atuh dijajabkeun dugi ka kaca-kaca we.
sanaos henteu teras karancah oge gamparan. Kumaha upami kitu sumuhun? Ieu mah hapunten bae. Sanes jisim abdi sadaya. Hartosna mah kumaha teh nya isin kitu tah. Hartosna mah sanes teu tumut kana hartosna piwuruk ti Gusti. Sanes teu tumut ka piwuruk ti para pangagung. Namung nya kitu teh we ieu mah etang-etang. Atuh cenah nu disebat nage kahormatan. Ku aya gamparan sareng sarengrengan. Parantos tiasa rurumpaheun cenah. Ajengkar ka ieu patempatan jisim abdi sadaya. Jisim abdi teh ngaraos binga. Ari sakawit nama bade dijajab dugi karancah namungnya kitu. Upami gamparan sadaya teu kersa masawios etang-etang panghormat ti jisim abdi sadaya bade dijajabkeun dugi ka kaca-kaca wae nun. Mugi ulah dugi kanolak nun. Saur Ki Windupati para mitra sadaya. Sanuk-sanuk kajuragan Bendarawadana sangkan tiasa dijajabkeun nepi ka kaca-kaca. Kaca-kaca teh batas sor mitra. Batas ieu batas daerah gitu nya mun disebut batas daerah. Para wargi sadaya. Harita para mitra geus teu bisa nolak deui juragan Bendarawadana. Sabada Ki Windupati tua kampunga di eta lembur. Anjeuna para mitra nawiskeun nyaeta. Hiji padamelan nyaeta ngajajabkeun cenah dugi ka kaca-kaca. Nya tungtungna juragan Bendarawadana cumarios. Nya heug atuh ari kitu mah. Para kanca hayu ulah kajongjonan. Sabab isukan kudu geus cekel gawe ulah kajongjonan ye. Loba kene pancen nu ku urang kudu direngsekeun. Ye sok atuh kadinya. Gancang atuh buru-buru. Ulah leleda kitu barina oge. Sangkan urang gancang anyog karanca. Nyaeta tempat di mana urang keur ngahareupan pagawean anu lain lumayan. Saura juragan Bendarawadana. Anjeuna ngajakan kanu sanesna sangkan geura mulang ti eta patempatan, geura gura giru cenah sangkan datang nate para mitra sadaya, samemeh panon poe meletek, cenah gitu para mitra. Meletekna sareng ngenge gitu dina kaayaan isu. Atuh para wargi sadaya akidarum maharita teh tuluy cumarios. Sumangga gamparan. Da sadayana oge parantos tatan-tatanya sumuh. Itu juragan camat ge tos bade jengkar. Lajeng eta sumuhun. Juragan kubu ge pon kitu keneh yun. Temal akidarum ngulincer mariksa sakur anggota rombongan. Para wargi kaum dangu ari geus kitu mah atuh para wargi sadaya. Malah mah geus sacenah ngarasa betah tumaninah didinya. Sok sanajan betah ge manehna kudu miang. Ngarasa suka bunga didinya, sok sanajan ngarasa suka ge kudu miang. Ari geus amitan kanu boga hajat majung we rombongan teh mimiti ninggalkeun kampung handiwu. Utusan tiluan anu nganteur satadina marek maksa bae nganteurkeun rombongan nepi karancah ngan Bendarawadana keukeuh nolak. Ari saena mah kaula nu supados ku jisim abdi bade dijajab teras dugi karancah kitu maksad kitu. Kumaha kinten-kintenna ieu usulan jisim abdi tiasa katampi atawa nepi moal gambaran. Saur eta para mitra nyaeta anu katelah para wargi sadaya kitirta cumarita malah mah dinyakeun ku Ki Semaji jeung ku Ki Banen. Tapi tetep juragan Bendarawadana nolak cenah geus bae cukup nepi ka dieu bae heula. Geus nepi kana kaca-kaca di dieu mah nya teu bisa maksa. Sok sanajan hatena oge para mitra sadaya eta utusan anu katelah kitirta Ki Semaji jeung Ki Banen teh tetep
cenah para mitra sadaya maneh nama bisi kumaha onam babakuna mah lamun teu seug diantirkeun nepi ka pendopo kawadanaan ranca teh. Tapi danya kitu para wargi, keukeuh anu usul, keukeuh anu nolak. Nya teu bisa majar kumaha, tungtung nama para wargi sadaya didinya papisah. Dina kaca-kaca eta aranjeuna papisah para wargi sadaya. Kulantarana para wargi sadaya nya atuh geus papisah mah cenah jume rombongan mimiti ninggalkeun kampung Handiwung. Harita ge para wargi sadaya di eta patempatan teh memang kaayaan teh para wargi maklum. Dina kaayaan isuk-isuk meureun cenah para atanapi subuh keneh janari para wargi malah mah janari keneh kadenge sora cih-cir ge para wargi meuni kadenge cenah kaayaan peuting. Memang kaayaan jeung di eta patempatan teh meuni asa di cenah sisi solokan bae di eta patempatan anu tadi mah meuni karasa hegar. Tadi macana para wargi sadaya karasa menihegar naker, seueur tontonan seueur karasmenan, ayeuna mah ngaliwatan patempatan. Anu sora-sora sasatoan kadenge meni jelas naker. Oge para mitra sadaya, malah mah harita ge para wargi sadaya, anu rombongan teh nuluykeun perjalananana. Baik, tong diantarkeun jauh. Di dieu ge da kaula mah geus bisa mulang, saur juragan Bendarawadan. Nya sumangga atuh ari kitu manun. Namun dina ngabaladah jalan kanggo mulang, pamugi sadayana ulah ngalieu ka pengker. Kedah tongoy bae ka payun. Pamugi ulah hilap sakitu we gambaran. Utusan ujug-ujug nyarita kitu para mitra sadaya harita teh atuh. Memang kaayaan ti peuting harita dina kaayaan kerejana menuju ka janari. Nya geus kitu masa sahat para wargi eta utusan teh nyebutkeun cenah di perjalanan kudu tongoy we ka hareup ulah make jeung ngalieu ka tukang sagala. Banyak itu para mitra bubuhan kangaranan jalmi cenah sok aya wae nu panasaran pang-pang nama ku Cibeurih nu panasaran teh. Nah make teu meunang ngalieu ka tukang sagala kisila. Omong ku Cibeurih rada heran. Sumuhun saur jisim abdi oge supados lancar we nun upami cengeng ka payun mah. Ulah seueur ruak lieu, ulah ngalieu ka pengker, dina ngabaladah jalan ka mulang teh gamparan. Mun sakitu we sumuhun, ieu mah nya kitu teh we teu aya deui. Sakitu tah muhun, mangga nyangakeun we salajengna, atuh wilujeng ka sadayana, mugi aya dina kawilujengan. Ceuk utusan ukur cumarita kitu. Ari Bendarawadana para mitra sadaya harita teh nyarita deui. Geus montong loba panalek atuh barina oge. Kubu hayu ayeuna mah urang mulu aya urang maruli bili kaberangan nepi ka lemurem, saur juragan Bendarawadana. Padahal dina manah nama sami para mitra anjeunna ge ngaraos heran ku caritaan urang Handiwung dieu. Para mitra sadaya mangga urang teras deui hanca dongengna. Naon sababna cenah ceuk utusan ti kampung Handiwung teh yen dina perjalanan teh make ulah ngalieu ka tukang sagala. Para wargi sadaya harita teh atuh barang juragan Bendarawadana tos cumarios mah. Sok sanaos juragan Bendarawadana ge dina manah nama ngaraos hemeng, ngaraos heran ku caritaan urang Handiwung bieu, tapi teu loba carita nya geus harita teh tuluy papisah.
rombongan cenah para mitra sadaya harita teh nuluykeun perjalanan. Memang para mitra kabeneran ujer atuh nu nanggung dongdang teh para mitra meniting rareket harita ge. Da memang harita teh para wargi sadaya babawaana cukup loba oge. Harita minangkana mameureun cenah para wargi sadaya oleh-oleh mun oleh-oleh teh mah di kampung Handiwung. Oleh-oleh cenah para mitra pamulang tarima cenah ti kuwu Ki Windupati teh nu parantos ngangkir juragan Bendara Wadana ka tempat. Ujer harita nyarita, aduh capek jeung tuluh euy, aduh jaba capek sebeuh ngibing, aduh aing mah jaba beuteung kamarkaan baras loba dahar, asa kakara dahar ngeunah-ngeunah teuing harita, di sagala di dahare ku aing. Ampun deing, ayeuna kudu nanggung dongdang ya. Aduh, ampun deing jabat tunuhnya. Make heuai di perjalanan teh para mitra sadaya. Aduh, jaba meureun lalampahan teh. Jauh keneh meureun teh nya. Lain enteng-enteng meureun mulang ka lemuri aing. Cek si ujer rada kukulutus manehna teh para wargi sadaya lantaran kudu nanggung dongdang harita ge. Ari Mang Lendra nyarita deui. Heuh, atuh jang ujer mah. Eta ku kokomoannya mun asa dikariakeun. Ampun deing euy mah. Heuh nyempo jam ujer, mun mak segala di dahar. Ampun deing. Heuh, mun asa dikariakeun we. Yo, nyaan. Heuh, ari nu boga hajat ka asup panganten hare-hare teu jalaligrah. Nah, ari Kang ujer mun beak nepi ka. Eta dahareun mun erep-erep wae. Coba nu batur disikat deui. Aduh, ampun ding. Heueuh, asa kakara uing meningali jang ujer ke barang dahar model kitu. Cek Mang Lendra para mitra manehna ge para mitra sarua nanggung bari gegelendeng. Ih, ari Mang Lendra. Atuh mangpang we euy, irahad euy urang teh. Mengpeng dihempak-hempek. Jaba deui dideuketan ku cawene gareulis. Ampun deui, nya asa kakara uing mah nya. Nya dahar ngarareuna, cawene gareulis, jaba mending ngeletan ka uing. Aduh, aya tepak toel segala atuh puguh. Ayo, uing aya waktu dihuapan ku cawene, nyaan meni asa kumaha boa, uing meni asa jadi raja we, nyaan loba selir. Nyaan, aya ngimpi boa aing jadi raja cing teh ieu, loba selir dieu lantaran awewe gareulis. Oh, kencaka tuhu, yuk meni aduh, digoneng uing ku awewe, jaba terus ngibing. Wah. Saya beak ngibing, capek ngibing, dahar. Kitu jeung kitu we uing nya. Aduh, ampun deing. Diranca mah. Gok deui teh. Jeung bimarkona we. Mentak mural kana angen buku ge. Cek si ujer. Ngasongkeun alasan naon sababna. Para mitra ngilu ngibing teu eureun-eureun. Manehna jiga nu kokomoan. Da memang kitu cenah para wargi sadaya. Mang ujer teh parit harita teh bener-bener meni maceuh naker, malah waktu dihulang ku Aki Darum ge manehna cenah para mitra teu daek ngagugu, langsung bae manehna naek harita teh ka balandongan. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui. Harita nyebutkeun cenah para mitra sadaya ujer teh memang asa kasempetan pisan. Manehanana ngarasa cenah bungah luar biasa bungahna. Di perjalanan memang harita teh para mitra dina kayan peuting, sora jangkrik oge harita teh cihcir ge disarada dina kaayana subuh-subuh harita teh. Malah mah harita ge Mang Lendra tuluy nyarita deui. Ih, puguh euy. Mangga sok ngahini ieu. Lain eta jang ujer sok ngahini wae atuh. Kabi markona teh atuh. Eta ari keur jauh mah. Da geus deukeut nu ni moho geuning. Ampun deing. Itu kajauhan mah heueuh. Jiga nu udah kulantaran aya cawene gareulis. Lamun eueuh mah pan. Jeung bimarkona keneh lain. Ceuk Mang Lendra. Eta mah atuh teknik eta mah atuh Mang Lendra.
Uing mah ngaheroan bumarkona teh teknik eta mah atuh. Babakuna mah eta keur ngaheroan kejo we. Abah itu sementa itu. Eta mah tuh aka tarekah ngaranna oge. Pokona mah ye jeung sanya nama geus bosen leuh bimarkona teh uing mah. Cek si ujer para wargi sadaya. Harita teh cenah bari ngabengkot nanggung dongdang bareng jeung Mang Lendra katujang daya. Memang para wargi di perjalanan dina kaayaan keur memejeuna janari atuh rombongan juragan Bendarawadana harita teh para wargi sadaya nuluykeun perjalanan teu liren-liren dahayang geura anjog kana dituju. Lain jalan teh asa kuseu teu anggeus-anggeusnya. Ngan untungna we ngabulungbung rata ieu teh. Saur juragan Bendarawadana di tengah jalan. Duh, leres pisan ieu jalan teh aya kula leningnya. Namun jisim abdi mah tetep we ngaros elok gamparan. Dararaosan di asa nemean menakan jalan lucir sarupa kieu mah. Di wongkon urang asa neme gamparan. Sumun kitu bae oge. Ayo, jisim abdi mah ngaros heran babakuna mah. Kubu nanggela geus pok deui nembongkeun kaherana. Kitu cenah para mitra manggih jalan sarupa kitu. Para wargi anu mulia, harita sabot rombongan keur lalampahan nuju ke Barali. Di sapanjang jalan marena terus-terusan we gunem catur nyaritakeun perkara kampung Handiwung teh. Sarerea nyerebutkeun yen sarerea kakara apal kangaranjeung kaayan kampung anu katelahna Handiwung. Malah mah para mitra sadaya atuh cenah kuwuna ngelak mah geus pok deui nyebutkeun sakainget mah eueuh kampung nu katelah Handiwung. Aduh, sakaemut jisim abdi mah gamparan asa teu aya sumun kampung anu namina Handiwung teh kitu nu mami oge. Sumuhun kitu tah. Asa teu aya dina cacah jiwa dina naon ge. Sumuhun teu aya kampung Handiwung mah atuh. Mun saemut jisim abdi gamparan pan ieu teh sumuhun asa lalebet ka kareh ka daerah ieu sumuhun muhun ka ieu anu kareh ka desa jisim abdi teh ceuk kuwuna ngeula para wargi sadaya. Camat Cisaga ge ngilu cumarita. Sidik jisim kaula ge bade nyarios kitu. Margi salami nyepeng kalungguhan janten camat di Cisaga. Asa teu acan kadangu kampung nu katelahna Handiwung mah. Tapi atunya waktos urang sadaya diulem ka ieu wewengkon eta tempat menisah kitu toweksana. Asa neme tempat model kieu mah kaayaanana muhun masyarakatna disebutkeun gemah ripah repeh rapi. Atuh cenah kaayaan patempatanana kasebatkeun subur makmur deui. Kitu nu me oge. Mangga buktoskeun we jalan sakila leuning. Asa neme ningali jalan model kieu di daerah urang mah. Kitu para mitra sareng camat. Para wargi kaomdang. Harita para mitra sadaya kana gunem catur di perjalanan teh. Di antara nabae jahatuh nyaeta kubu cenab nanggela jeung camat Cisaga. Salajengna juragan Bendarawadana harita teh cumarios deui. Tapi nya teu naon-naon ari nya aya mah. Ngan meureun ieu mah nya. Ngan meureun urang kudu leuwih openan kana kaayaan wewengkon anu sakuduna ku urang ditalingakeun. Era atuh. Muanya aya pilemburan sakitu majuna, tapi urangna teu apal pisan. Atuh boro-boro kana milu ngurusnya.
Saur juragan Bendara Wadana ngelingan harita teh para mitra sadaya. Camat Cisaga harita tuluy nyarios deui. Sayaktos pisan kaula nuhun suhun. Sumun nya kitu teh awe urang teh. Ngaraos rada era oge sumun isin kitu tah. Isin ningali kaayaan kitu mah. Aya hiji tempat ban bari arang karoris urang ge teu terang-terang. Terang-terang sota tos dina kaayaan sakitu makmurna. Sakitu beres roesna. Ieu teh hiji tanda panginten eta para pamimpin nu aya di eta patempatan teh leres-leres tiasa ngeuyeuk dayeuh ngolah desa. Malah hartos nama mimpin hiji pakampungan. Anu sakitu saena tingali urang teh. Saur Camat Cisaga para mitra rumasa. Nyaeta manehna boga rasa hengker atanapi lemah dina ngurus wewengkonna para mitra sadaya. Lemah teh. Sanes lemah bahasa Sunda lemah eta para mitra lahan atanapi tanah tapi ngaraos hengker rupina para mitra sadaya. Tidak aya teu upaya dina ngoneng ngaropea daerahna. Para wargi anu mulia keur kitu teh ana celengkeung teh ku wuci beurih nyelengkeung. Aduh. Ayeuna ari limpeuran atuh ari kaula itu nya. Ampun teh. Aduh. Limpuran teh kabina-bina teuing atuh. Ku wuci beurih ujug-ujug nyarita kitu we. Bangun anu reuwas cenah para mitra sadaya manehna teh. Ari ku wuci sontrol, barang ku wuci beurih nyebutkeun limpuran. Harita teh tuluy nyarita deui. Har. Nah limpuran urusan naon atuh jeung ku wuci beurih? Ceuk ku wuci sontrol ngareret kagigir sabab para mitra sadaya tumpak kuda teh rerendengan. Ku wuci beurih para mitra nyarita deui. Ieu nun. Jam saku nu kaula teu kapanggih dina pesaku oge. Buah-buah tinggal di tempat karyaan tadinya. Ampun ding. Aduh, mangkaning jam saku ieu teh aduh, kacida pisan penting na ieu teh. Waduh. Ceuk ku wuci beurih bari cupu capa kana pesakna. Allah. Nah, make poho kitu. Oke teh barang mahal kacida kapanan. Ceuk kubunang gelage miluhan deuleuh. Waktosna kabujeng see para mitra.